Nur, di mana, Cek? Tuh, tempo Nur, urang menang THR di warung hareup. Ari maneh dek iraha merena ka urang. Naon wae eta, Cek? Tuh, tempo, aya kue, aya coklatos, aya minyak kelapa saliter. Ari maneh iraha tuh dek mere THR na ka urang. Tuh syukur. Nya atuh alhamdulillah ieu ge. Atuh ari maneh dek iraha mere THR. Ieu ge urang di warung hareup langsung ka dieu. Besi dek sakalian maneh ayeuna mere ka urang, meh teu bulak-balik. Nyata urang teh bingung. Nah, maneh bingung kunaon, Nur? Abi teh geus loba nyiapkeun THR ke langganan. Da ari nu meuli mah loba, tapi ari pelanggan setia mah eueuh. Jadi abi teh bingung dek merena ka saha, Ceu? Nya ka pelanggan maneh we atuh nu setia? Heeh, justru eta, Ceu, eueuh. Ari nu meuli mah unggal poe ge loba, tapi ari pelanggan setia mah eueuh. Heeh, tapi ari da THR mah kudu, Nur. Da eta mah simbol. Simbol pengikat pelanggan supaya teu meuli ka batur. Heeh, ngarti abi ge. Tapi kieu contohna, abi bingung. Misalkan aya hiji jelema balanja ka dieu, tapi balanjana teh unggal dek lebaran hungkul. Aya anu kitu ge, anu pas balanjana tanggal tua hungkul. Bari jeung lain meuli, tapi ngahutang. Aya deui nu leuwih parah mah, unggal poe ka dieu balanja, tara kaliwat balanjana oge unggal poe. Tapi kitu, ngahutang jeung ngahutang we. Atuh eta mah ka urang meureun. Ah, eta mah ke pelanggan urang. Heeh, dari anu sok itu mah urang. Nya ari ece ngati mah teu naon, tapi lain ka ece ka pelanggan urang. Ah, anger we ka urang. Ah, kitu hungkul. Jadi abi bingung. Dek nu mana nu kudu ku urang dibere THR. Ngaranna oge warung, kudu daek di hutangan. Lamun embung di hutangan, moal payu meureun. Heeh, tapi lamun ngahutangna unggal poe, nya atuh kan bae, nu penting mah mayar we. Nya paling ge kieu, Ceu, saha wae pelanggan abi, lamun masih keneh boga hutang, moal dibere THR. Nyanggeus atuh, Nur, bisi urang boga hutang ka maneh teh dilunasan. Lamun salaku urang geus bayaran, menang THR nya, omat. Lain nya, tanya urang teh diajak bukber di jelema anu beunghar teh geunah ari peh geuning kitu nya pasakana oge. Heeh, sayur sop oge teh karasa uyah-uyah acan cawerang. Komo eta daging sapi digegel teh meuni liat. Aya daging hayam teuras. Heueuh nya, padahal mah nu beunghar mah tong kagok nya meuli daging nyeun samara teh da loba duit ieu ulah asal-asalan. Ih, Ceu, enggeus atuh. Keur puasa mah ulah hayoh wae ngagibah sanali. Allah, Cah Haji mah teu narima nya, bes dina diomongkeun. Nya atuh moal narima da masih keneh dulurna nu ngayakeun bukber kamari teh. Oh, dulurna, Ceu, pan kamari abi nempo Cah Haji keur mantuan masak di mah eta. Heeh, lain. Eta saha nu masakna? Di teungeunah kitu masakan teh. Cah Haji. Yuk, kamera.